Halo guys, Dara Ramang guys, Alhamdulillah. Damang Besti, Besti, alhamdulillah. kumaha barudak. Well. Wah ya budak well di dia. Very good, very well. Anu gendut ku bagabel. Akang sehat. Alhamdulillah ibaring pangesok. Oh, alhamdulillah. Mah, sepados barokah bos dah. Mah, barokah. Mah. Cepot nyium Ustad barokah, Ustad diciuman cepot barau. Kang, ayeuna teh urang teh aya di Mangkubumi nya leres. Loros beratnya bosnya. Nah berat. Mangkubumi, bumi di pangku bosan berat pisahnya. Sanes bumi di Pangku, maksana teh di Kecamatan Mangkubumi di Tasik teh pot. Nya. Dina acara halal bihalal dan gebiar RA Ummi itu di Bapak Dokter Acep. Alhamdulillah. Aduh, kenal sareng Pak Dokter Acep? Besti Pak Dokter Acep mah bosan. Besti di UIN di ditu. Sobat di ditu bosan. Alhamdulillah. Tah ayeuna urang diulam ka dieu ngayakeun acara gebiar RA nanti namina RA Ummi. Ai RA teh naon pot? Singkatan RA teh. Singkatan naon? Sa model SD, lamun SD mah sekolah dasar. Ai RA? RA ge sarua singkatan. Nya singkatan naon? Nya sa modelkeun SMP sekolah menengah pertama singkatan eta oge. Ai RA naon? Heueuh singkatan. Sa modelkeun SMA sekolah menengah atas ya kitu. Nya ai RA teh naon RA? Singkatan. Maksudna singkatan naon RA? Sa modelkeun SMK. Samodelkeun. RA teh Raudhatul Alam. Raudhatul Atfal. Orang teralfa. Ai raudhah teh artina taman, ai atfal teh jamak tina tiflun anak-anak. Jadi RA teh sami TK keneh ngan di bawah Kementerian Agama. Jadi ieu mah orang kali urang pot Ya. tingkatan RA sekolah paling dasar, bahkan aya deui nu dasar pengintannya aya kober dan sekolah yang lainnya dididik di RA Ummi. Tak Ummi ge singkatan ieu teh pot. Laras. Ummi teh singkatan tina unggul mutiara Islam. Tuh, jadi RA unggul mutiara Islam insya Allah bisa membentuk generasi yang unggul mandiri dan islami. Tepuk tangan dong buat RA Ummi. Alhamdulillah. Nah, kita di sini diberikan waktu untuk tausiah, tapi walaupun sebentar Bapak Ibu mudah-mudahan ada manfaat ya. Amin. Karena setelah ini kita akan berpisah, tapi tetap kalau sudah bertemu jadi saudara, walaupun nanti jauh di mata tetap dekat di hati, jauh di mata dekat di doa. Umiku cinta. RA Ummi ku cinta, mudah-mudahan kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Tak iya acara nate pot, iya. Lek. Halal bihalal. Laras. Ba'da Idul Fitri. Fitri. Bapak Ibu adik-adik, biasanya di orang di Indonesia, lamun tos lebaran, tos Idul Fitri teh aya budaya pot. Nya, ya Hiji budaya nana teh mudik, anu kadua halal bihalal. bihalal. Ai halal bihalal teh intina mah silaturahmi tah sareng hirup ieu nya. Cepot kamari tos beres Idul Fitri halal bihalal teu? Halal bihalal. Jeung dulur gitu jeung tetangga. Nya jeung dulur ka Jakarta abdi mah Pak Ustad. Ke Jakarta ka mana? Ngamprokan Prabowo. Jakarta. Open house ngiringan di ditu abdi di Jakarta. Presiden. Presiden RI. Emang Cepot kenal jeung Prabowo? Lain kenal deui abdi mah dulurna Prabowo ari Pak Ustad. Dulur abdi teh jeung Prabowo teh. Dulur di mana? Harita oge pendatang abdi teh ka Jakarta. Salaman abdi teh. Bapak Prabowo, aduh kumaha damang. Saur Bapak Prabowo teh, sebentar. Saudara siapa saudara? Tuh dianggap saudara, dulur Pak Ustad. Dianggap saudara, alhamdulillah abdi teh. Bapak Prabowo nanya ke akang saudara siapa teh ini saudara dulur. Maksudna saudara siapa teh Anda siapa? Mang Anda mah teu milu Pak Ustad. Aya di Mang imah. Anda maksudna Cepot saha? Dianggap keluarga abdi teh Pak Ustad. Usaha. Ku Bapak Prabowo
Keluarga kumaha aja. Nya teu lila basa-basi teh saur Bapak Prabowo teh keluarga cina keluarga Pak Ustad. Dianggap keluarga. Maksudna akang dipanggil keluarga teh lain keluarga dulur. Tapi keluarga teh diusir. Keluar enggak? Diusir. Dulur ya. Tah bijil. Talamun di dia mah orang diaku keluarga ya kepada Dokter Acep di RA Umi dina acara halal bihalal. Tas sareng nu hirup silaturahmi bahkan ba'da Idul Fitri sareng nu maot oke pan urang ziarahnya. Ngadoakeun gitu. Kan abdi teh kamari teh rada sedih Pak Ustad. Sedih kunaon? Rumah Syah abdi teh keur lebaran kamari teh abdi teh bisa jarah ka makam Mitoha abdi teh Pak Ustad. Cepot teu bisa jarah ka makam Mitoha. Teu bisa Pak Ustad. Teu aya ongkos. Lain Mitohana hirup keneh Pak Ustad. Sedih abdi teh. Ai Mitoha batur geus maraot dari abdi acan Pak Ustad. Hayang warisan sih. Ya buat ya. Kanu maot ziarah doakeun. Sareng nu hirup jarin silaturahmi. Tak ieu RA Umi ngayakeun silaturahmi sareng masyarakat, sareng orang tua. Bahkan ada calon siswa di sini ada ya. Alhamdulillah nu tahun ayeuna bade siap lebat pot. Supaya rekat. Sabab lamun silaturahmi geus rekat, persaudaraan kita bukan hanya diharapkan di dunia tapi mudah-mudahan berkumpul di surga. Amin. Adik-adik mau ke surga mau? Mau ke surga mau? Adik-adik yang bahagia, siapakah yang mau masuk ke surga? Coba kalau mau ke surga, acungkan tangan sambil bilang aku, bisa nggak? Oke. Adik-adik yang bahagia, siapakah yang mau masuk ke surga? Aku. Ibu mah tekedah pan ade. Ngaran ibuna Ibu Ade Pak Ustad. Oh namina Ibu Ade. Ibu Ade namina. Pan hayang bareng jeung anak incu. Cepat mau ke surga mau? Mau. Salatnya tetap dijaga, tingkatkan iman dan takwa. Salawat salatullah salamullah sama-sama semuanya. Ayo bisa. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita akan tetap setia, semoga bersama ke surga. Amin. Amin. Dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini sampailah ke surganya Allah. Amin. Amin. Tapot, ya. aiku silaturahmi mapan urang teh loba dulur. Engke Betul. lamun cepot kapeutingan di Mangkubumi, pan aya Pak Dokter Acep, aya keluargana jadi moal keung. Laras kitu punya. Laras. 1000 dulur masih kurang. Hiji musuh loba teuing. Maka tiap hari bertambahlah kita saudara, silaturahmi ke sana, silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan sing loba dulur. Amin. Hoyong loba dulur, sering silaturahmi. Cepot hoyong loba dulur? Embung. Nah, embung. Nya daripada loba dulur mending keneh loba duit abdi mah Pak Ustad. Daripada loba dulur mending loba duit. Mending loba duit. Nah, Sabab geus loba duit mah kabeh ge ngaku dulur. Betul. Setuju. geus loba duit kabeh ngaku dulur. Nya siga kamari ge abdi keur loba duit. Wah eta mah dulur teh loba ngaweaan ka abdi Pak Ustad. Kumaha? Manawi. Biar silaturahmi tidak terputus nginjem 100. Aya akang keur aya mah injeuman. Akang ge bakal butuh ku dulur. Pan urang mah makhluk sosial, nu butuh ku batur, leres gitu. Lahir di bantuan batur, hirup butuh ku batur, maot ge diurus ku batur. Pot
jelema beunghar sagala aya anger kadang-kadang keur maot mah dikuburna teh nu ngagalina tatanggana nu teu boga. Laras. Ayeuna abong cepot sagala aya rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkaro cepat, lobana lauk sepat. Pamajikana gaya kerudung Zoya mukena gelombang cinta. Baju Elzata gelang segede pelak beca. Wush. Imah lega panto hareup di Mangkubumi, panto dapur di Singaparna. Allahu Akbar. Kabayang Pak Ustad. Naon? Imah lega siga kitu mah KWC eta mah kudu naik ojek heula siga teh. Nah, KWC naik ojek. Ngaburu shoot manten Ustad. Ieu mah gambaran, Pot. Jelema sagala aya duniana loba anger, maot napan butuh ku batur. Ayeuna cepot sagala aya beunghar. Anger pan maot mah digali kuburanana, dimandikeun ku tatangga ku dulur. Ayeuna cepot sagala aya poho ka dulur, poho ka tatangga. Kumaha lamun maot eueuh nu ngurus jenazahna teu sieun. Teu, abdi mah teu sieun. Teu, Da abdi mah moal maot Pak Ustad, abdi mah tina kayu, abdi mah moal maot tadi Pak Ustad. Iya. Tapi leres Bu, jang cepot mah teu sieun ku maot. Teu, Sieunna cepot ngan hiji kunaon? kurinyuh, Pak. Kurinyuh jeung ku Facebook sieun dijual ya. Ya, Mas Cepot. Kita hari ini sedang silaturahmi. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi banyak saudara, karena bagaimanapun hebatnya kita pasti butuh orang Tua, orang lain. orang lain. Orang lainnya orang tua juga. Orang tua juga butuh, Pot. Nah, hari ini kita silaturahmi, ngumpulin anak-anak kita, orang tua dan guru disinergikan, karena sekolah ini Bapak Ibu pendidikan kita bersama. Bukan hanya guru yang berperan, tapi ada nggak peran orang tua? Ada peran masyarakat? Ada. Maka pendidikan itu di sekolah, di masyarakat, di rumah harus bersinergi, bekerja sama. United we stand, divided we fall. Wih. Al-jama'atu rahmatun. Wow. United Sisham Bohaniki Hoin. Luar biasa eta peribahasanya yang Itu ngerti akang mah. Aing teu bisa bahasa diajar. Inggris, tong nurutan. saya bisa bahasa Inggris. Eta Oh nya bisa abdi mah Pak Ustad. bisa Bisa tuh jago abdi mah bahasa Inggris mah. bahasa Inggris? Nya Boleh dites nggak? sok dites Pak Ustad. Oke, orang tes lah bahasa Inggrisnya boy ya. Oke. Bahasa Inggris kan ku akang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. So. Father and mother, ladies and gentlemen, anu geulis ngaleg-leg beremen. Tapi teruskeun atuh. Selamat pagi, Good morning, selamat malam, good night, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. gujubar. Oh, gujubar sagala. Selamat ngopi, Selamat ngopi. good day. Aya gude jang kopi gude. Nye, Bahasa Inggrisna jalan, walk, berjalan. berwalk, Ayo bahasa Inggris berwalk, can jalan, canda walk, jalan rusuh. walk wek walk walk wek walk walk wek. Bahasa Inggris wakwek. Bahasa Cina bisa abdi mah. Bahasa Cina. Coba bahasa Cina budak begang. Hayya cacingan, Cacingan. Bahasa Cina cicing di imah ulah ka mana-mana. tonga ciling cingcat, Main kaleci cing kuaing centang, 1000, seceng, 5000, goceng, duit kurang. kacoceng. Cina mana kacoceng? Cina buhun nih mah bosan. Bahasa Belanda bisa tuh. Wih tuh. Nu mana cik Bahasa Belanda mah makanan sehari-hari kita mah bosan. Nu mana? Dijajah. Why Damas Damas in the hell now? And they sing in the sun, they see me in the bed. Naon dah. Two in the black. Chamber but out the nap the took. Artinya naon teh? Why Damas Damas in the hell and wilujeng siang ibu-ibu sarang bapak-bapak. And they sing and they sing and they sing me in the bed. Di dia ya sampo anu disiksik make bedog. Two in the black ditutup make jublek campur beraut campuran kelapa kolot. The name the tuk karena teh gegetuk. Hayang gegetuk we kudu ka Belanda lieur sih. Itu malanda. Ya, buat kayaknya. Ya. Jadi dengan berjamaah, dengan bersama kita akan kuat. Makanya RA Umi ini tidak bisa hanya guru yang berjuang, ada peran orang tua, ada juga peran dari masyarakat. Mudah-mudahan RA Umi makin barokah. Amin. Makanya ini halal bihalal sangat penting. Selanjutnya Pot, ini halal bihalal ini punya tema.
selain merajut silaturahmi juga membentuk generasi yang unggul dan mandiri. Unggul, mandiri, dan islami. Makanya kita ingat Bapak Ibu, ada nasihat dari almarhum Presiden Indonesia namanya Bapak B.J. Habibie. Anak-anak kita ini harus jadi anak-anak yang kuat. Jangan 7L, Bu. Naon 7L? Lemah, letih, lesu, leles, lemes, loyo, letoy. Lemes besti. Kenapa? Enggak disemangatin sama ayang. Ayang segala. Bahkan di dalam Quran surah An-Nisa Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Allah. Kayak itu asal lulus nu pengker nyebut Allah na araya keneh gitu. Saya sing kompak. Makunaka waruma wasyabun. Allah. Tak eta mah tong di alohan. Eta mah mangkunang ka warung mawa sabun. Duh, mangkunang rek balanja di alohan jangan. Mani mangkunang. Buat di surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita harus takut selaku guru dan orang tua kalau esok hari kita tidak ada, anak-anak kita masih dalam kondisi lemah. Lemah fisikna, lemah akalna, lemah imana, termasuk lemah ekonomi. Nah, teu bisa mandiri. Makanya kata B.J. Habibie, anak-anak kita harus dilatih olah pot. Satu, olahraga supaya badannya sehat. Yang kedua, olah rasio supaya pemikirannya cermat. Yang ketiga, olah rasa supaya imannya kuat. Dan yang keempat, olah kinerja supaya produktivitas meningkat. Hiji, orang jelaskan pot. Anak-anak kita harus olahraga supaya badannya sehat. Suka ada pelajaran olahraga di sekolah ada? Anu renang aya, nu main bola aya, supaya sehat. Cepot olahraga naon di sekolah kapungkur? Lari. Oh, cepot mah lari, Pak. Sprint. Lari dari kenyataan hidup saya mah Pak Ustaz. Bukan lari itu, lari masalah ya mah tuh. Nyebel diri abdi mah pencak silat biasanya mah Pak Ustaz. Oh, cepot bisa bela diri. Atuh bela diri mah jago abdi Pak Ustaz. Nu mana sih? Jawara. Wait, hop, wait, push. Siku asup. Jurus naon eta? Cimande. Oh, ya Cimande, Bang. Ayo nu kadua. Wait, hop, ya push. Jurus naon eta? Cikalong. Cimande, Cikalong. Ayo nu katilu. Wait, hop, push. Allah, astagfirullahaladzim, tulungan heula Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allah. Eta nu katilu jurus naon? Cilaka. Lain jurus musibah tama cilaka. Reueur Pak Ustaz. Ya, anak-anakku ada 3 olahraga yang diajarkan sama Nabi. Biasakan sama anak kita. 1 berenang, 2 berkuda, 3 memanah. Kenapa anak diajarkan berenang? Supaya bisa bertahan hidup. Kenapa anak diajarkan berkuda? Supaya bisa mengendalikan sesuatu. Kenapa anak harus diajarkan memanah? Supaya bisa fokus. Tak ayeuna teh penyakit anak-anak orang kadang loba nu teu fokus komotos Covid, Bu. Diajar di kelas teu dek cicing budakna teh. Diajar di kelas kadang teu fokus. Ningalina kana naon bae tah? HP. Kadang jadi godaan di HP. Padahal ieu HP teh ngan ukur media, alat lain tujuan. HP seueur teu manfaatna. Oh seueur. Ibu balanja tina HP tiasa. Pesen makanan dari HP bisa. Biasa. Transfer uang dari HP bisa. Bisa. Segala napan ku HP. Makanya sekarang pot kebutuhan dunia bertambah. Lamun baheula mah dunia teh harta tahta wanita ayeuna nambahan. Harta tahta wanita HP jeung kuota. Malahan ayeuna mah nambahan deui. Naon tah? Harta tahta wanita HP kuota Lazada jeung Tokopedia. Di hareupeun imah teh ledug ku tukang pakek ayeuna mah. Cekot
keranjang kuning teh eta jang urangnya. Mah Cepot, ajarkan anak memanah supaya bisa fokus. Ajarkan berenang supaya bisa bertahan hidup. Ajarkan berkuda supaya bisa mengendalikan. Di samping 3 olahraga tadi mengajarkan anak supaya sehat. Hiji, olahraga supaya badan sehat. Anak-anak kita diajarkan olahraga. Kedisiplinan. Nu kadua, Pot. Ajarkan anak-anak kita olah rasio supaya pemikiran anak cermat. Diajar di sekolah. Diajar naon? Diajar sistematika, diajar matematika, aritmetika supaya pemikiran anak cermat. Pot. Cepot di sekolah diajar naon tah tentang pemikiran supaya cermat. Segala rupa abdi mah diajar Pak Ustad. Oh, segala rupa. Iya, universal saya mah Pak Ustad. Matematika diajar. Itu diajar pisan eta mah. Aslina. Asli. Diajar matematika abdi mangan ku sabab di seni nya Pak Ustad. Jadi ngitung nanti abdi mah ku lagu dihaluangkeun biasana nama Pak Ustad. Ngitung ku lagu. Nya. Munya yang ngitung ku lagu segala make metode. Make metode abdi mah da sekolah seni. Nu mana? SMKI Pak Ustad. Hiji sareng hiji, sami sareng dua. Lamun bisa ngaji, tangtu bisa ngadoa. Perpaduan Dua matematika sareng dengan seni. dua, sami sareng opat. Mun bisa ngadoa, tangtu menang berkat. Iya, terus. Opat sareng opat, sami sareng dalapan. Iya. Lamun menang berkat, tangtu bisa barang hakan. Iya, terus. Dalapan jeung dalapan, Dalapan. sami sareng 16. Lamun barang akan, tangtu beteng jadi teas. Iya, terus. 16 jeung 16, sami sareng 32. Lamun beteng teas, tinggal ngalaan calana. Iya, terus. 32 jeung 32, sami sareng 64. Geus ngalaan calana, tuluy urang lumpat. Iya, terus. Genep opat jeung genep opat, sami sareng 128. Lamun urang lumpat, tangtu lompat ka jalan. Iya, terus. 128 jeung 128, sami sareng 205 genep. Mun lompat ka jalan, tangtu beungeut asa Iya, banget. terus. 205 genep jeung 250 genep, sami sareng 472. Lamun beungeut bengep, tangtu era kumitoha. Iya, terus. 472 jeung 472, 844. Mun era kumitoha, buru bere kupat. Iya, terus. 844 jeung 844, 1888. Kene, jangan. Geus dibere kupat, bujur mitoha kudu Iya, dielapan. terus. 1800. Terus, ayo terus. 1888 jeung 1888, sami sareng loba teuing. Tuh, ngitung karek 1000 geus menyerah gerak. Lain menyerah. Pak Ustad mah sok we Pak Ustad ngitung nepi ka jutaan mah hese Pak Ustad. Gampang eta mah pelajaran SD pan aya calistung, baca, tulis, hitung. Pak Ustad ngitung nepi ka jutaan. Pan Ustad ge sakola atuh. Oh nyanya Pak Ustad mah S2. S2. Ari cepet mah pan S1. S1. Bala-bala 3. Ari Pak Ustad mah S2 teh gelarna gelar agama. Nawan gelar Ustad? Ustad Ramdan Junior Shah MGI gelarna teh Masya Allah. Punten kasep lain MGI. Gelar MAG. Oh MAG. Ari MGI mah ngaran bus Bandung Bogor Sukabumi. Babaturan Budiman jeung Prima Jasa. Leres. Ramdan Junior Shah MAG. MAG. Naon MAG? Master Alam Gaib. Master Alam Gaib. Naon MAG teh? MSG. Sangkat sem kodam segala. Ari MSG naon? Lain Master Alam Gaib, Magister Agama. Magister Agama. Cikan bener teh S2 teh urang teh silacon. Coba. Bener teh S2 teh bisa ngitung. Ada pasti bisa. Naon di tes bahasa Iya. Arab naon? Matematika ada pertanyaan soal cerita matematika. Gampang. Ayah hiji kolbak atau kol buntung.
Aja hiji kolbak. Bah. S2 ditanya kolbak. Weh. Kolbak kenapa kolbak ya? Ngakut domba 5 siki. Kolbak, kol buntung, ngakut domba 5. Ya. Terus Tuluy maju si kolbakna teh. mobilnya maju. Mobilna maju di tengah-tengah perjalanan, dombanya luncat 2 siki. Di tengah jalan domba loncat 2. Iya, tinggal sabaraha pertanyaan anak. Nya tinggal 3. Ya, salah. Dina kolbak mobil 5, Ya. domba. Mobil maju, 2 domba loncat kan? Betul. Tinggal sabaraha? Sabaraha? 3. Salah. Sabaraha? Angger 5. Apaan loncat 2? Pan luncatna di mobil-mobil keneh, Pak Ustad. Iya. Italian sih orang. Hai, abi aya hiji deui, Pak Ustad. Naon. Ya, aya domba deui nya, domba Pak Ustad nya. Wah, iya. Ya S2 di tes domba ya. Perdombaan. Kumaha domba? Di kandang domba aya 5. Aya domba di kandang 5. Nya, dikali 2 sabaraha tah? 10. Ih, salah deui wae. Domba di kandang 5. Nya, Dikali 2. betul. 10. Salah. Sabaraha? 7, Pak Ustad. Nah 7. Pan di kandang aya 5. Hah? Dikali di walungan aya 2 jadi Asli. 7, Pak Ustad. Iya. Oh, dikalina di walungan, disusukan ya. Ongko S2. Tidak bisa ngejawab. Menikahnya deweknya tuh SD gak bisa nipu batur. Ulah kan. Ya, teruskan. Matematika teh penting dina kahirupan. Ibu, dina Islam wae seueur nu jago matematika, seueur aljabar itu tokoh Islam. Bahkan ayeuna urang moal bisa ngitung waris lamun teu jago matematika. Kalau ada orang yang meninggal ada bagian warisnya ada. Ada. Persabaraha-sabarana teh pan kudu dihitung make matematika, moal bisa ngitung waris, ngitung falak lamun teu jago matematika. Maka ulama-ulama dulu pinter matematikanya, Pot. Ajarkan yuk anak-anak kita olahraga supaya badannya sehat. Amin. Juga ajarkan anak-anak kita olah rasio, diajar di sekolah supaya pemikiran anak cermat, daya analisisnya tajam. Tapi nu leuwih penting deui nu katilu, Bu. Olah rasa. Olah naon cenah? Rasa. Olahraga badan sehat, olah rasio pemikiran cermat, tapi nu katilu olah rasa supaya iman melekat. Sabab teu saalit jelema fisikna kuat, otakna cermat, tapi iman teu kuat, tungtungna eta kakuatan fisik jeung pikiran nu cermat pake minteran batur. Ai jalmi nu korupsi teh pinter teh, Bu. Otakna cermat, pinter, tapi pinter cek Sunda kabalinger dipake minteran batur. Naon sababna iman nu teu kuat. Makanya ke anak-anak, ke adik-adik di Sunda aya lagu jang. Ieu lagu jang jero pisan eusina, Bu. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun, batur ngarah hirup loba dulur. Nasihatkan yuk ini pada anak kita, sing pinter tur bener. Nah, bukan hanya pinter, mamah pengen kamu jujur. Sabab jujur teh mahal, ayeuna teh seueur jalmi pinter tapi teu jujur. Sing pinter tur bener, sidik amanah tablik Patona. Fatona teh pinter, sidik bener, sing pinter tur bener. Sing jujur Tong bohong ulang nyirikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampa teka juga. Ai akang ceurik apa ngaheujeun eta teh. Kela. Ibu hapunten ya. Cepot. Lamun ngalagujang sok sedih. Sabab pelebah raksa ucap lampah tara bisa ngajaga ucapan sok nyeri batur. Lain sedih nyeri batur, Pak Ustad. Naon? Sedih Pak Dokter Acep can nyawer wae ka cepot, Pak Ustad. Aya Pak Dokter Acep aya. Pak Dokter Acep dipengker nuju ngobrol sareng Bu Anin. Tuh tinggali nuju silih harewosan, Pak Ustad. Arewas naon? Nya udunan sabaraha ewang cenah saur Pak Acep teh. Pak Dokter Acep aya ka dewan. Bu Haji Ise aya Bu Haji Ise. Aya. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, Tepuk bari tangan buat kudu cepotnya dong. dilakonan. Bapak Dokter Acep
Jang hidup cing jalma turut perintah agama ulah jauti ulama Ibu Ani anu bager nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kene ku awah king syair ngarah aya anu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah Ani ka dieu buatan. Ajang cing jadi jalma hade cing jadi ka dia. jalma gede atur nuhun Salim heula. Ibu Ani Bu Ani nuhun. atur nuhun obat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai Ibu Haji Ise hirup kena ku waging sir ngarah aya Bapak Haji Masum anu ngageuing Bu Haji ka dia buat lengkah beres deh. ninggang salah tuh nih cing pinter tur bener Bu Haji ka cing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur Ibu Haji anu sayang Rasa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bagja selamat dunia akhirat tuh nih jang Bu Haji ka dia. jang Bu Haji keur kokodok cing pinter tur bener cing jujur tong bohong Ibu Haji ulang nyerikeun batur ngarah hirup loba dulu raksa Ha. ucap Ha. lampah tekad Ha. jeung tabeat Lelelele. ngarah pinanggi bagja selamat dunia akhirat. Aya pot tadi pot. Jang Ya, aduh kurang, Bu Haji mudah Bu Haji aduh nuhun Bu Haji Iya, Bu Haji nu. Iya Bu Haji saha Ibu Haji ieu? saya Ibu Oh, Haji Umi. saya Oh, Umi hatur iya aya deui nuhun. iya aya deui Oh, Umi hatur nuhun. Umi atur Bu nuhun Haji nuhun, alhamdulillah. Paling Bapak Dokter Acep calingnya di paling mana Bapak Dokter Acep aya di Pangkar Aya di Pangker. oh tingali ke kodok bausa tuh jero gitu ke kodok na tuh pada Ya, ka ya. dieu Bapak Dokter Acep Punten pot. Aduh. Ari Umi sarang Bu Haji mah teu naon, da urang nebet tepang. Ieu Nya. sarang Pak Dokter Acep mah sering tepang di Bandung. nya Ieu teh besti senior. Jadi Senior. ulah manggilan. Lamun cepot manggilan ka Dokter Acep, ya Ustad izin. saha nu isin Ustad izin. nya Ustad mah isin ari cepot mah butuh Eleh ku pangabutuh mah. itu keur muka amplop Bapak Dokter Acep nah Bapak Cing. Dokter Acep, aduh. Dokter Acep aya artina bausa ini teh Naon artina? A C E P Oh tiap huruf ada artinya. ada artinya A na. amis budi jeung berehan beliau ada orang baik Wih. Beres lah. Ari C na. cermat ceria dan beliau selalu bahagia Ari E na. enak diajak ngobrol beliau adalah orang yang sangat kompak Asik. Ari P na. pasti sakadeng dige nyawer kasih cepot Beres. neng dong neng tuh tiga dia Apunten ah. Teraskeun jang nu tadi lagu jang heula ah, lagu jang heula. Bapak Acep anu bager itu nih Bapak Acep enggal kapayun heula Bapak Dokter Acep anu mana enggal ka dieu heula Bapak Acep Bapak Dokter Acep anu mana Bapak Dokter Acep Astagfirullah. enggal kapayeun heula tuh nih Kik ya. Bapak Kadieu Dokter jeung Pak Acep Acep. kadieu cenah saur Pak Dokter Acep. Bapak Dokter Bade kali itu, bade kali itu. Acep wih kadieu itu bosan Bapak Acep Bapak Dokter anu sayang Bapak Dokter Acep Kera. anu bager Nah, Pak Dokter Acep teh ngalitan. ieu dokter naon ieu aduh Aduh. nuhun Pak Putrana Dokter pangintennya calon dokter, amin. amin
Ya Pak Dr. Acep teh senior simkuring pangintennya di UIN. Anjeuna langkung tinggi tingkatanana, mudah-mudahan makin diberkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakeun heula nutus ka parayun Bu Haji Umi nya Pak Dokter oge teteh. Saha Bu? Pak Elan aya Pak Elan? Aya Pak Elan. Ayah. Bade ka dieu Bapak Elan. Ah ya Pak Elan. Bapak Elan anu mana? Bapak Elan anu bager. Bapak Elan anu sayang enggal ka dieu heula. Bapak Elan. Oh iya Pak Anu Elan. mana Bapak Elan? Bapak Elan asik. Pak Elan iya, anu Pak Elan, ganteng teh, teh. Pak Elan, iya. Waduh, nuhun Pak Elan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing berkah Jajak Pak Elan. Allah khairon kasiron. Aduh ti saha deui nya. Sanes ti saha deui doakeun ku Cepot. Doak, hah? Ibu Edeh. Ibu Edeh. Aya Ibu Ede. Ayah. Bade ka dieu Ibu Ede. OTW. Oh, Ibu aya. Ede anu mana? Ibu Ede Dah, anu tinggal Ibu Ede mah persiapan, bager. Ibu Ede anu Wah, beres, gelis. Bos, Ibu Ede kapayun heula. Ibu Ede anu mana Ibu Ede? Habalah ya. Punten pisan. Eta Ibu Ede teh nuju caralik sarang ibu-ibu sesepuh di dieu. Betul. Jadi Ibu Ede mah tong dipanggil imah kolot urang. Saha Bu Ede. nyalain kolot urang atau kolot kene Bu Ede hari Pak Ustad. Cantik anom kene. Cantik atuh nah, cantik anom ken tuh tinggal kokodok itu bosan. Kayak itu nuju masihkeun itu bade ka dieu gitu Bu Ede. Mereka dia gitu. Bade pot ka dieu pot. Ka dieu aneh. Aya ka dieu. Ibu Ede, Bu Ede anu bager teu ning. Ibu Ede, Ibu Ede anu bager. Ari Ibu Ede, Ibu Ede anu gelis. Ibu, alhamdulillah hoyong salim heula ka Ibu Ede. Salim heula ka Ibu Ede. Salim dulu. Ya Allah. Atos. Alhamdulillah Bu Bu Ede hatur Ede. nuhun. Luar biasa. Sanes luar biasa. Biasa di luar. Saha? Bu Haji Eti. Aya Bu Haji Eti. Bade ka dieu Bu Haji. Ibu Haji anu mana? Bu Haji Aya, Bu Haji Eti Eti. anu Aduh, bager. Bu Haji Eti anu gelis. Bu Haji Aduh, Bu Haji. Eti anu salim heula Bu Haji, hoyong salim. Aduh, Salim heula Bu Haji. Emrak atau kang Ibu Haji sadayana. Tisah deui. Ya pot. Eta cepot nyium ka Bu Haji Eti, Bu Haji Ede tong nyelepot gitu atuh. Nah, Pan sanes muhrim. res muhrim abdi mah ka Bu Haji Eti teh posat ka Bu Haji Ede teh asa ka indung sorangan. Asa ka mamah abdi mah. Bu Haji wios di aku mamah ku cepot. Ning hayang aku mamah. Meh bisa minta jajan deui ke teh posat dari ku mamah mah. Nuhun doakeun atuh pot aya doana teh jeung nu nyawer. Ada doanya khusus buat yang nyawer. Oh, khusus buat yang nyawer. Ya, Aya nu teu nyawer moal didoakeun. ibu anu teu nyawer hoyong didoakeun teu. Hoyong atuh ah. Nyawer heula. Kumaha sadayana pot ah. Khusus dalam posat alhamdulillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Biiznillah. Biqudratillah. Qudratillah. Bi'aunillah. Bi'aunillah. Tambahilah. Sabaraha we atulah. Buru-buru atulah. Orang tua siswa gerak kadilah. Nuhun gitu pot ah. Bapak Ibu boleh lanjut boleh? Tadi sampai mana pot? Sampai Bu Haji Eti tadi Pak. Lain nu nya materi na. Oh.
olahraga supaya badan sehat, olah rasio supaya pemikiran cermat, olah rasa supaya iman melekat. Ciri jalmi iman melekat katingali tina ibadahna, katingali tina akhlakna. Minimal jalmi iman anak-anak kita teu leupas tina salat anu 5 waktu. Pan ari salat teh salah sawiya ciri jalmi iman buktina takwa aya dina salat. Bu, adzan ieu adzan. Ada. Wios pami adzan heula. Tapi kieu ya simkuring rek naros ka orang dieu. Lamun ngakhirkeun waktu salat kenging ngapan teu? Rek nyebut kenging bisi doraka itu. Rek nyebut henteu meunang bisi ngeusan ceramahna. Kieu we Bu aya kajadian pot ya. Ya. Ibu-ibu jam 11 ngaliwat. Jam 11 ngaliwat. Jam 12 liwat asak. Rujakna geus siap. Didaraikeun dina daun cau, rujak siap, liwat asak, peda, jengkol, sambal mantap. Begitu rek ngahuap adan di masjid. Siga kieu tah. Hayya 'alas shalah. Salat dulu apa makan dulu? Sakali deui, salat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Eta nu ngajawab makan dulu ngajawabna ku ilmu apa ku nafsu? Ah nu jelas mah ku lapar we usah deh tah. Tapi leres Bu, aya keterangan la sholata fi hadori to'am. Jangan dulu sholat kalau ada makanan di hadapan kita. Naon sababna? Bisi engke urang keur sholat inget karena sambel. Keur mah eukeur pan urang mah nya Allahu Akbar teh bray sagala katingali pot. Ibu-ibu memes sholat leungit duit keur sholat kapanggih tah Kang? Kumaha aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit luhureun TV teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibawa kitu ku salaki. Allahu Akbar ku budak kitu pake jajan. Eta salami salat milarian naon? Duit kapanggihna teh pas tahiyat akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Pan diinjum ku mang sholihin eta. Ayeuna salat malam kitu aya. Tah narik-narik khusyuk makan dulu aja daripada keur salat inget naon makan. Ngan ulah ngaliwat unggal poe jam 11. Kayak bisa jadi kebiasaan. Daras. Aya kasus kedua Bu. Pak Haji, bapak-bapak bade angkat ke masjid. Begitu tos wudu ngalengkah ka jero masjid, imam geus dipaimaran takbiratul ihram. Allahu Akbar. Anjeunna hoyong ngiring berjamaah di awal. Nya, begitu asup ka masjid eta beuteungna murilit mules hayang kacai mending maksakeun berjamaah bari mules atau mending ka WC heula. Lamun ka WC heula berjamaah tinggalin, lamun dipaksakeun pasti pepudilitan. Nah jadi Bapak Ibu lamun kajadian siga kitu ka WC heula, buang dulu hajat. Kenapa? Supaya sholat kita nantinya khusyuk. Jadi hartosna pot Ya. aya sababara waktos sholat kenging ditunda heula. Lain berarti ngalalaworakeun, tapi supaya narik-narik ka khusyuan. Tasim kuring nyungkeun panginten teu sawios pami dilajeng sakadapan deui. Tapi niatkeun dina hate tos beres ieu urang ngaos bade ngalaksanakeun sholat. Coba urang tingali heula ya masih fokus henteu. Kalau Ustadz bilang halo jawabnya hai. Halo. Kompakannya pot. Kompak. Ulangi deui. Hai. Dibalikeun ya. Halo halo hai. Hai hai halo halo hai hai halo 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 hai hai halo. Halo, halo Bandung, ibu kota perih beteng. Beri beuteun lah suka panggung mah. Bapak Ibu, sim kuring tadi ngajelaskeun nu katilu pot. Jadi nu katilu olah rasa supaya iman melekat. Anak ajarkan sholat, rasa deket sareng Allah, deket sareng sasama. Sabab dina sholat orang diajarkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Beres sholat orang salam, diajarkan peduli ka sesama. Maka nu bener sholatna hubungan sareng Allah sae jeung sasama ge sae. Ajarkan olah rasa. Diajarkan anak sholat henteu ti mimiti balek Bu. Diajarkan anak sholat cek Nabi ti mimiti anak 7 tahun. Halo.
anak wajib sholat baleg dewasa leres. Cek ilmu fikih baleg na lalaki jeung awewe beda. Awewe disebut baleg umur 8 tahun, lalaki baleg tina umur 15 tahun. Tina biologis awewe baleg lamun keluar darah head, lalaki baleg lamun keluar calon gubernur, keluar cai mani. Eta baleg secara fisik pot. Leres. Tapi ayeuna diparentahkeun salat yang henteu ti mimiti baleg ti iraha. Dina hadis Nabi ngadawuh muruh auladakum bis sholati wahum abna'u sab'ina sanah. Ajarkan anakmu sholat dari mimiti mulai anak usia 7 tahun. Cik ai 7 tahun anak tos baleg teu acan? Teu acan. 7 tahun ajarkan sholat. Tapi cek Nabi lamun 10 tahun anak can keneh wae daek sholat, fadribuhu, maka fadribuh ai fadribuh teh artina naon? Aya nu nyebatkeun fadribuh teh cek cepot diteungeul. Dibeuleum. Mun nya dibeuleum Ulah. Fadribuhu teh tina kecap doroba. Dina bahasa Arab pot doroba teh artina 2. Hiji doroba artina memukul. Doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amar. Ya, itu doroba itu memukul. Dares. Tapi nu kadua doroba lain memukul, tapi doroba teh mere contoh. Dina ayat Quran, ayat firman Allah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqa. Ayat kata ayyadriba tina kecap doroba, eta artinya lain mukul tapi contoh. Jantan maksana ieu hadis lamun anak 10 tahun can keneh daek salat bawa contoh na anu salah bere contoh anu leres. Sebab bahasa contoh leuwih seukeut daripada pidato. Betul. Halo. Coba tinggal kapayun. Ibu turutan naon nu diucapkeun ku ustad. Siap? Angkat tangannya ke atas goyang-goyang sok. Semuanya. Ayo ngiringan, ayo ice breaking. Angkat tangannya ke atas, goyang-goyang. Bagus. Ya, terus. Yang belakang ikutan dong. Angkat tangannya ke atas, goyang-goyang. Ya, yang di pinggir ikutan. Angkat tangannya ke atas, iya, goyang-goyang. Bagus. Cekap. Pot. Dan Nembe Ustad ngajak 3 kali, 4 kali ngangkat tangan ke atas. Ya. Tapi sadaya jamaah ngangkatnya ke depan. Ai atas mana eueuh atas. Atas teh ieu. Iya, Cek. Cek Ustad teh angkat tangan ke atas kunaon kikieuan. Yang depan, Hah? Cek. Ai atas mana atas? Atas teh ieu kunaon ngangkat teh kieu. Weuy apaan Pak Ustadna? Kieu. Kunaon tadi Ustad ngajak ngangkat tangan ke atas tapi sadaya jamaah make kapayun sabab Ustadna nyontoan anak ka mana? Kapayun. Ari lisan ngajak ke atas aya nyontoan kapayunnya jamaah ge nurutan contoh pan. Ini yang disebut dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahasa contoh leuwih diturut daripada pidato. Bahasa perbuatan leuwih gancang diturut ku anak daripada bahasa lisan. Urang sok kesel lamun ningali anak ngorek HP tapi di hareupeun anak urang teu leupas di HP hese. Maka fadribuhu di dieu lain mukul, bawa contoh nu teu acan beres. Maka kalau anak mau sholat di awal waktu berjamaah lamun lalaki ka masjid, contohan ku bapakna. Cepot sok ka masjid osok. Osok abdi mah rajin ka masjidna. Cepot rajin ka masjid, kumargi dididik ka masjid di kapungkurna sholat. Ngecas HP. Ka masjid ngecas HP deh. Sholat Pak Ustad berjamaah wae abdi mah. Oh berjamaah. Mohon panghareupna lamun berjamaah ge abdi mah tara kagok-kagok. Panghareupna. Panghareupna nepi ka diusir abdi mah ku imam, da hareupeun imam Pak Ustad hareup teuing abdi teh. Punya ya sholat hareupeun imam deh ya. Ya Bot. Dan Makanya pendidikan sejak dini itu penting. Bu, ternyata pendidikan pertama anak teh bukan di RA, bukan di Puad, bukan di Kober, tapi di mana Pot? di rumah. Pendidikan anak itu di rumah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama bagi anak. Anak bahasana sae jeung teu ti mana diajarna? Rumah. Di rumah. Ayeuna barudak teh tos rada hese nyarios bahasa Sunda, da dibiasakeun di bumina bahasa Indonesia. Da murang kali we sim kuring ngomong teh Indonesia we ketambi lingkunganana di komplek.
Leres. Diajarkan Sunda teh anger Indonesia teu leupas, diajarkan Indonesia anger Sunda teu leupas. Pabelit Sunda jeung Indonesia teh. Nye. Datang orang kampung ke kota, ih kamu dicari kemana-mana, ari gek teh hareupeun. Kita aya Indonesia gek hareupeun. Ya, Sunda diajar, Indonesia diajar. Sunda bahasa orang, Indonesia bahasa pemersatu. Ya. Pot, Leres. ngan lamun di Sunda mah aya keleuwihan kieu. Nya. Lamun di bahasa Indonesia lamun jatuh teh jatuh, tapi di Sunda pan jatuh teh seueur nya. Jatuh ka hareup sirahna heula tidung srup. Jatuh ka tukang ngajengkang, jatuh sukuna ti seureuleu. Jatuh saawak-awak ngagedebut. Jatuh ti lantai 5 maot. Ajeuna mah pan loba istilahna ningan kuat. Banyak istilahna leresnya. Ya, kuat punten kieu. Lamun di Sunda murang kali we nya dipanggil Ujang, jawabannya naon? Kulan. Lamun mulang kali istri Neng, Kah. Tuh, aya jang awewe, aya jang lalaki. Aya jang saluhreun, aya jang sahandapeun. Aya jang batur, aya jang urang. Pribadi. Contoh, saur Pak Dokter Acep teh. Nya. Cepot, tuang heula atuh, ai tuang jang saha? Jang batur. Tapi lamun bahasa Indonesia, makan itu makan saja. Tapi kalau di Sunda makan apa, Pot? Makan teh tuang, Tuang, neda, neda, mam, dahar, nyatu, lolodok, nyejajablog, tetegek, aya jajablok eta teh. madang, wah loba pisan bosan. Nyatu barang akan. Yang sato. Lolodok yang nu beheungna panjang entok soang. Ai jang batur naon? Tuang. Yang sorangan neda. Saur Pak Dokter Acep teh, cepot tuang heula atuh. Pak Dokter tos neda abdi mah warareg keneh. Alhamdulillah nuhun Pak Dokter. Yang sorangan neda. Ih tuang heula aya jengkol enak. Pak Dokter warareg keneh tos neda Pak Dokter wios Ih hawatos ieu panitia tos nayogikeun mending tuang heula. Ye Pak Dokter mending keneh ge bahankeun we kana mobil Pak Dokter ieu mah. Jang batur tuang, jang sorangan, neda. Ini ibu yang berpengaruh bahasa, Bu. Tapi pendidikan lain ukur di keluarga. Di mana? Kadang-kadang bahasa anak rusak gara-gara lingkungan anu rusak. Makanya, Bu, sasarung jeung tukang minyak kabagian seungit, sasarung jeung nu hitut kabagian bau. Anak mah kumaha campur gaul. Campur gaul jeung seniman budak teh bisa nyanyi. Campur gaul jeung ustad budak bisa ngaji. Nu matak ibu kali-kali geura budak teh campur gaul jeung maung. Bisa ngagerem? Bisa dihakan. Ulah aduh. Bahaya buat Setiap kita ingin anak kita ini lebih baik dari orang tuanya. Namanya anak sabik, Bu. Anak sabik teh leuwih hade ti indung bapakna. Teu nanaon indung tukang tandur sugan anak mah kuliah jadi insinyur. Indung bapak unggal poe jualan gorengan bala-bala sugan anak mah kuliah jadi sarjana. Teu naon indung bapak unggal poe capek papanasan laladokan di sawah tapi anak mah dipaksakeun mah santren sugan jadi ajengan pinter ngaji kitab alfiyah. Nyakolakeun indung bapak mah santrenkeun lain ku sabab mampu tapi kadang hayang anakna sabik leuwih ti indung bapakna. Leres kitu. Leres. Siga tetangga abdi oge aya anak sabik Pak Ustad. Ngaranna sabik Lain, bapakna teh teu pira sapopoena teh tukang parkir. Tapi tingali anakna aya nu di UPI, aya nu di ITB, aya nu di ISBI. Jadi sarjana. Sarua markiran. Ya Allah, ya Rabbi. Eta mah buka cabang, Bro. Ya, Pot. Setiap orang tua ingin anaknya sabik, maka disakolahkeun, dididik di lingkungan nu sae, pesantren dipilih yang terbaik. Mudah-mudahan RA ini jadi pilihan terbaik untuk pendidikan dasar anak-anak kita. Amin. Di samping pendidikan rumah, yuk pendidikan di sekolah. Di RA diajarkan anak cara sholat kumaha, ya, diajarkan kebersamaan anak bagaimana. Pot, sakali deui, Bu, hoyong anakna rajin sholat. Sok babarengan baca doana. Allahumma, mangga. Allahumma tummana wa biyasana wa kudduna. Amin. Asawauhna ieu asa bahasa tasikna Pak Ustad. Sanes dibaca eta mah. Lamun hayang anak biasa salat tumana ditumankeun wa biasana dibiasakeun wajib anak geus balik tapi dibiasakan sejak 7 tahun. 10 tahun can bisa kene salat. Fadribuhu kata Nabi doroba
ngandung arti boleh dikasih punishment atau doroba boleh dikasih contoh yang terbaik. Sabab geuning bahasa contoh leuwih saya tinimbang pidato. Ai pidato nasihat kulisan penting teh Bu? Oh penting. Nasihat anak dengan lisan penting, tapi contoh jauh lebih penting. Ya barudak urang di RA di TK sok aya lomba pildacil aya. Teraskeun nu ngadu bakat pidato teraskeun. Bisi hoyong ke pidatona sareng wayang ke diajar yuk sareng dalang. Bisi hoyong pidatona ceria aya pot di TV Ustaz Maulana apal teu? Ustaz Maulana. Ustaz Maulana nu sorbana meuli teh ya. Oh, laras. Anu ka dieu. Nah, Mutar di Trans 7 Trans TV. jamaah. Oi. Jamaah. Oi. Alhamdulillah. Woi, Ustaz. woi. Naon woi. Rek kasiku, woi. Apaan Ustaz Maulana mah kieu gayana? Muter Ceria. ceria. Aya nu tegas. Ah, Sorbana ka pangkar sabelah, kapayun sabelah. MZ almarhum. ngada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia. Salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Masih banyak janda-janda muda yang harus kita kawini, betul. Betul. Kenapa janda muda? Nah, Karena janda kolot mohria mengurus, betul. janda muda janda kolot. Eta MZ tegas. Bisa aya murang kali urang hoyong ceramah tapi gayana teh santai ngan nancep kana hate kajiana tasawuf. Aya Aagim di Bandung Bu. Serbana diimamahkeun ka dieu. Santai ceramahna tapi nancep kana hate. Semoga Allah yang Maha Menatap membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Betul. Jaga hati, jangan pernah iri dengki. Ulah tatangga maju der kalah nyeri hulu. Batur meuli enmek kalah lieur meuli paramek. Batur kabeli pajero lenang meuli panadol ya. Jaga hati pot ah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang periangan. Diraksukan kabaya, tambihan cahayana, dang dosan sederhana, mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ai gogok cungungung. Pokoknya lagu Aagim jadi gok cungungung geura. Ya pot kianya, jaga hati kita ya. Cepot mau anak-anaknya soleh-solehah, mau mari kita jadi teladan. Kenapa Bu? Anak soleh teh investasi di dunia ngabungahkeun, di akhirat jadi syafaat. Amin. Amin. Ayeuna urang Bu masih kene seger. Barudak urang masih kene aralit. Tiba satu waktu urang leuwih we 70 tahun, urang nu bakal balik deui siga budak leutik. Betul enggak? Waman nu amirhu nunakisu fil khalqi. Dulu kita nyuapin anak, satu saat boleh jadi anak yang nyuapin orang tua. Dulu kita sejak kecil anak dituntun oleh kita, boleh jadi sudah tua anak yang menuntun orang tuanya. Bakal balik deui siga budak leutik. Keur lahir urang diazanan, maot kolotna nu ditalkinan. Keur lahir borojol urang di mandian, rek maot urang di mandian. Keur lahir baheula urang di bedong ku pernel, rek maot urang dibungkus ku kain kafan. Barik deui siga budak leutik. Coba contoh jadi orok gerak. Jadi naon? Jadi orok. Manya orok kumisan kieu Pak Ustad. Contoh. Contoh unggul. Naon eta? Orok mah ngagoler Pak Ustad. Entong langsung ngagoler tuh pan ibu teh hamil heula atuh. Oh tina hamil heula. Ibu tarik napas. Wahnan ala. Naon eta gituan? Orok rek bijil pan ieu teh Pak Ustad. Manya orok na jero beuteung indung kikieuan. Pan renang dina ketuban abdi teh.
Tapi leres ya tang, ibu mah gaduh cai ketuban ya. Ujang neng, mamah teh gaduh 5 cai moal kegentosan. Hiji, mamah gaduh cai ketuban keur hamil. 2, mamah boga cai getih keur ngalahirkeun, betul? 3, mamah boga cai susu 2 tahun disadap ke urang. 4, mamah gaduh cai kesang tara capek ngurus anakna. Hiji, mamah gaduh salapan anak ka urus sadayana, tapi salapan anak cantang tuh bisa sabar ngurus hiji mamah nu geus kolot. Nu kalima, mamah boga cipanon tara pernah saat ngadoakeun anak-anakna. Maka lamun hayang mulia, muliakeun orang tua. Indung tunggu rahayu, bapak tangkal Kalapa. darajat. Indung doana mujarab, saciduh metu saucap Bau. nyata. Aya ibu tarik napas. Bro lahir. Paingan irungna demes atuh. Ngan kieu, Bu. Lamun orok borojol bijil eueuh soraan siga kieu reuwas moal ibu. Reuwas. Wah budak teh maot. Ceuri Kang. Ceuri lain ceuri. Waladatka ummuka yabna adama bakian. Hei anak Adam, dulu kamu lahir nangis ya. Kita lahir nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Tapi ibu bapak tetangga kita bahagia karena kelahiran kita. Lahir urang nangis, batur senyum. Lamun maot kudu tibalik. Urang nu senyum, batur anu ceuri. Sok ceuri pot. Bapak nah langsung datang. Nasihat pertama, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknya orok ngajawab. Poho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti jadi orang yang sukses sehebat apapun, jangan pernah sombong. Hanya Allah yang maha besar. Syahadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Ternyata panggilan salat itu bukan hanya sekarang sudah gede. Dari kecil kita sudah diingatkan untuk istiqomah dalam salat. Gede budak saeutik dihuapan ku indungna. Tarawani langsung ngahuapan. Satu acan dibeuweung dipastikeun eta sanguna tiis jeung lembut. Ayo ade makan nyandak deui bubur, diletak deui ku ibu di jampean sabisa-bisa. Ayo makan nyandak deui bubur, letak deui bismillah. Ayo Subuh. Ayo teh budak nu dua huap geus nyebut seueuh eta. Budak geus gideuk mung calangap, kapaksa indungna ngabobohong ka anakna ku pesawat. Ayo makan. Subuh. Ini pesawatnya terbang. Ngeong. Aya teu nu sok ngabobohong ka anak ku pesawat baheula eta. Supaya naon? Daek calangap budakna. Tak gara-gara eta abi rusak Pak Ustad. Rusak kunaon? Ku indung teh sok di pepesawatan abdi teh calangap. Lamun keluar imah abdi ningali pesawat terbang teh jauh calangap we abdi teh Pak Ustad. Kebiasaan ti leungit keneh. Ade-ade orang ke masjid teu bisa langsung lempang, dipapah ku orang tua. Ayo jalan. Karek salengkah gede bulug labu. Ayo jalan salengkah gede bulug labu. Sampai ka orang bisa lompat, sanu ngajarkeun orang tua. Tah ujang neng, hiji waktu di mana mamah bapak geus kolot, kadang-kadang aya nu mamah geus umur 70 tahun balik deui siga budak leutik. Aya teu nu kedah dihuapan deui. Aya anaknya yang perempuan datang, mah kapungkur mamah tiap dinten ngahuapan ka teteh, ayeuna teteh nu ngahuapan ka mamah. Kade teu kudu pesawatan eta ka indung mah nya. Baheula urang dituntun ku bapak ka masjid. Ayeuna bapak nu dituntun ku anak ka masjid. Pak, pami ka masjid tong nyalira bisi gebis wawartos ka AA dituntun bapana ka masjid. Ta mudah-mudahan anak-anak urang sing soleh-soleh asadayana. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiba satu waktu ketika kita meninggal tong ku batur. Lamun dikeresakeun orang tua nu ngantunkeun ti payun, anak nu ngarawat, anak nu nungguan. Cepot contoh mawat. Mawat. Karena kayak cikene abdi teh lahir Pak Ustad. Can kawin abdi teh can beunghar teh. Anggaplah cepot geus beunghar, geus kawin, boga anak. Pan dunia mah singkatnya, Bu. Asa kamari urang teh nikah ayeuna geus boga anak. Asa kamari panggilan teh yayang bebeb ayeuna mamah bapak geus boga anak.
Asa kamari boga budak, ayeuna budak geus nikah boga incu, panggilan lain mamah bapak deui naon ayeuna mah? Nini Aki. Asa kamari incu hiji disebut Nini Aki, ayeuna incu geus loba dipanggilna Nini Aki. Dunia itu singkat. Asa kamari kuliah, asa kamari sekolah, ayeuna geus nikah, geus boga budak, budak geus nikah deui. Contoh cepot mawat lah. Gering heula gering. Gering naon ieu? Hapur. Banyak tina hapur jadi maot. Hapur jeung jantung gitu Pak Ustad. Contoh, Bo, aya jalmi rek maot dicabak bitisna tiis, cabak ping-pingna tiis. Sing horeng di jero kulkas. Ren di jero kulkas. Eta nyawa geus ngarambat ka luhur. Kumaha ceuk nu apaleun? Kumpulkeun budakna tong ditinggalkeun. Bisi kereles teu ngucapkeun la ilaha illallah. Anak nu ngurus. Kereles rek maot. Sok lalaunan Pak. La ilaha illallah. Ulah deket teuing bau jengkol. Lain loba kaayang iman rek maot teh. Sok lalaunan. La ilaha illallah. La Sonia. Naon eta deui? Keur hirup loba teuing nyanyi abdi teh Pak Ustad. Keur hirup loba nyanyi cenah memang aya Loba keterangan Bu. dahar. Man hayya ala syai'in mata alaih, jelema maot kumaha kabiasaan? Hirup, biasa ngaji, biasa taat, hirup maot na husnul khotimah. Amin. Sok lalaunan jang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selesai. Enggak lama kita di dunia Bu. Tapi boga anak soleh jadi investasi. Ustad Ramdhani. Oke. Ieu naon ieu? Pocong beureum abdi ngajatangan Pak Ustad. Teu aya popocongan. Aya di TV oge eta dina sinetron oge sok aya Pak Ustad. Ieu kieu sineron deui. Ieu nya. Teu aya popocongan. Teu aya Pak Ustad. Geus maot ieu awak kana taneuh. Kana taneuh. Ruh balik ka Allah, nu balik ka diri ngan hiji amal-amalan urang. Sakumaha lobana harta anger dipersempit ku Allah. Bo, sim kuring gaduh Nini geus kolot. Eta Nini hartana loba di mana-mana. Tanahna seueur, imahna lega. Tapi enak teh tos 4 tahun teh tiasa mapah ngan di kamar. Ternyata dunia nu sakitu legana geus disempitkeun ku Allah ngan tinggal di kamar duniana teh. Kaditu tos teu tiasa. Tanah nu di ditu teu katingali, harta imah nu di ditu teu katingali. Duniana teh geus dipersempit ku Allah. Eta keur hirup keneh, komo geus maot. Dunia ditinggalkeun. Sok maot ka dieu Kang, maot. Maot deui wae. Badan pun tak berharga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditinggal nyawa. Saha nu maot? Anak Cepot. istri Bin saha? tercinta Bin Semar. tak sudi lagi bersama. Secepat Ulah maot ulah maot. Kela. Heh. Ah, Ieu naon ieu? dulurna abdi teh Pak Ustad sedih. Ngalayat abdi teh Pak Ustad. Oh, lanceuk maot si Dewala adina datang sedih. Abdi teh sedih abdi Pak Ustad. Oh. secepatnya jasad dibendam karena tak lagi Amuing, ujang. diri yang Ayana, semula ujung. dipujang Si kini Sepot maot. bangkai tak berguna. Amuing ucu adalah Oh, bapakna datang. Ustad. Naon? Ngap abdi Pak Ustad. Bapak Semar. Kulan Pak Ustad. Iya bohongan. Oh bohongan. Mohon. Alhamdulillah sugan tenyaan Pak Ustad. Syukur we aya kitu mah. Soalnya si Cepot boga hutang ta Pak Ustad. Kamana? Ka Bang Emok Pak Ustad. Ka bina-bina teuing si Cepot. Nu mana Bang Emok teh, Pak? Eta nu saya berjanji. Janji nasabah. Pancasila. Iraha. Poe Rebo. Si Cepot teh Pak Ustad. Geuning ulah apa jeung poena? Si Cepot ketua kelompokna sok disamburan wae Pak Ustad. Nah, ka bina-bina Kadeh Cepot hutang bayar deui tah. Coba Pak Ustad. Dari kamar yang Ya Allah, indah, suka tanya kasur empuk tilam putih, kini hari
harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Tepuk tangan dong buat kita semuanya, buat keluarga besar RA Umi ya. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Pendidikan rumah, pendidikan sekolah, mengajar ke anak, olahraga badannya sehat, olah rasa imannya kuat, olah pemikiran supaya pemikirannya cermat, dan terakhir olah kinerja supaya ekonominya meningkat. Olah kinerja ajarkan anak kedisiplinan, sigap ya. Mudah-mudahan sing soleh soleha. Ya, sekali deui cepot. Ya, Dewala, mohon. hoyong jadi budak soleh. Hayong. Alhamdulillah. Cepot hoyong jadi budak soleh. Embung abdi mah bojadah. Nah, embung. Moal bisa abdi menjadi budak soleh mah. Nah, Da abdi mah budak semar lain budak soleh abdi mah bojad. budak soleh lain budak bapak soleh. Budak soleh teh nu bener akidahna, sae akhlakna, rajin ibadahna. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, sateacan sim kuring pamit undur diri. Ieu panginten sateacan mengker tina ieu panggung. Hoyong ngenalkeun ieu personil dawai nu aya di Pengker katinggal teh Bu. Kahalangan. Cik AA anu di Pengker gerang ngadeg dah kieu sok ngadeg dah gitu. Ieu namina pemain keyboard AA Nanda, tapi sering dipanggil pembalap Bu. Pembalap teh lain nu sok babalapan, ieu mah singkatan pembalap pemuda berbadan gelap ya. Ananda makasih. Iya anjeunna ti UIN jurusan matematika sains mung resep karena main keyboard. Alhamdulillah. AA yang main gendang boleh nggak berdiri? Aku boleh. Nah ini ada pemain gendang yang tadi membantu di belakang, namanya AA siapa? AA Sony Ocon. Anjeuna spesialis kendang, bahkan kantos ngiringan lomba kendang tingkat kota Bandung juara kahiji Bu. Mung waktos lomba pesertana duaan, anu hiji kerkeram. Nuhun Ocon. Ini Ocon sering dipanggil Mujahid ya. Mujahid teh pemuda jangkung hidung ya. Ada satu lagi dalangnya, boleh sebentar ya kita kenalkan. Tepuk tangan dong buat dalangnya. Dalang naik dia. Alhamdulillah. Kelak nah ibu-ibu di tukang ngejorowok kasep. Ibu Ustad teh tita tadi ceramah kunaon teu ka Ustad nyebut kasep nah. Adalang, Mohon. kenalan dulu dong. Namanya siapa? Wastapun Syahrul Ramadan. Namanya Adalang Syahrul Ramadan. Adalang Syahrul Ramadan ini di YouTube ya banyak. Ini kebetulan youtuber juga banyak hadir. Alhamdulillah. Ya. Juga di TikTok ada. Di TV suka tampil Bu. Bisi penasaran? Ketinggal weh. Di MNC TV tiap dinten Sabtu enjing aya. Ngan tampil di TV nate pami listrik nuju pareum aliran. Kami hurung mah moal aya. Leres. Adalang. Mohon. Umur berapa tahun? Yuswa teh 26 tahun. 26 tahun. Leres. Di Pengker nu ngaharewos. Nya. Tos nikah can. Teu acan. Teu acan nikah. Teu acan. Jantan ieu teh Bapak Ibu Mohon. GGM. Naon GGM? Ganteng mubazir. Eleh ke tukang kendangnya jang. Eleh. Jadi karunya teu laku wae. Lain teh laku wae Pak Ustad, teu acan mendak jodona dai ikhtiar mah atos ngan gagal wae abdi teh Pak Ustad. Oh ikhtiar mah atos. Ikhtiar mah atos abdi teh Pak Ustad. Gagal kumaha eta? Gagal wae abdi teh harita teh nu kahiji sareng Mimin teh geuning Pak Ustad orang Bandung. Cenah nok. Nok mah nu kadua eta mah. Oh Mimin orang Bandung aya pertama. Pertama eta Gagal. gagal sareng Mimin Kunaon? gara-gara beda keyakinan. Gagal teu jodoh jeung Mimin, beda keyakinan, beda kepercayaan, beda agama. Lain beda agama, Naon? beda keyakinan. Jadi abdi yakin ka manehna, manehna mah teu yakin ka abdi Pak Ustad. Sanes beda keyakinan teu bogoh Mimina. Gentos nu kadua sareng enok nu kadua teh. Masih ayeuna benernya. Putus sareng enok teh Pak Ustad. Beda keyakinan deui. Sanes gara-gara henteu direstuan.
Oh ku enok, carang enok teh jadi nikah, teh direstuan ku orang tuana. Ku salakina lain ku orang tuana Pak Ustad. Jadi di Ai akang ulah atuh teu meunang. ulah temenang Pak Ustad. Ya, dari status Facebook nama lajang tulisanna nanti Pak Ustad. Meureun candi edit Facebookna. Beres. Tau mudah-mudahan kayak pilari sugan orang Mangkubumi aya nyukeun ka dokter Acep ya. Oh aya can nikah. Nah, beres lah. Bade. Siap Pak Ustad lah. Heeh. Insyaallah. Nu anyar aya can ayeuna. Nu anyar. Heeh. Aya salarasna Pak Ustad. Aya. Abdi gaduh bogoh anyar moal eleh ku nutipayun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek eueuh nu balik teu sangka geuning saruana dasar 11 12 tina foto gelis pisan asli nama jarawatan loba editan Oh nu ayeuna mah geulisna diedit. diedit no ayeuna mah Dina HP-na mah geulis. siga Sri Depi gelisna oge Ai panggih. panggih siga Serigala bosan Ulah atuh Kang. Ya ada lang. mohon Terakhir ya panutup. leres Ieu bisi penasaran tadi barudak ibu-ibu. Ieu Mohon. nyorakeun wayang hesen teh ieu. hese Pak Ustad Cepot masih tadi suarana. cepot mah suara biasa tapi teknik vokal nanti rada dihem-hem pami cepot mah Tah buat tinggal cara nyorakeun cepot kieu benernya. Yang Bulan Kang. Aju alhamdulillah bagja bisanya tiasa tiaturahmi ka RA Umi. Era Umi. Alhamdulillah aduh siswa-siswi na balageun. Sepuh-sepuhna di makara rompaknya. Alhamdulillah. Nuhun ka dokter Acep itu Ka Bapak Dokter Aceh oge tiasa tepang di dieu nya. Alhamdulillah. Lanceuk dewe kita kolot dewe alhamdulillah. Sumuhun aya Bu Ani nya. Aya. Alhamdulillah bagja pisan kitu bosan. Eta cepot. Dawala kumaha dawala? Pami dawala sorana teh rada ngirung dawala mah. Aya dawala geuning kan. Geuning aya Kang Ocon. Aya. Semohon abdi teh pun dawala Pak Ustad. Nah, gitu dawala mah. Eta mah rada cempreng dawala mah ngirung. Cempreng sorana. Saya tak Ieu mah Semar Pak Ustad. Oh, bapakna nu tadi. Bapakna cepot dawala. kumaha Semar. Ucu. Ulan-ulan. Bagja pisannya asa kagunturan madu ka urugan menyan putih bela ujang. Tiasa silaturahmi ka RA Umi di dinya ujang. Atuh mudah-mudahan guru-guru na sepuh-sepuh na sing sarehat lahir batina. Amin. Oge murang kali urang sadaya na sing soleh tur soleha. Amin. Oge mudah-mudahan cita-cita na sing kahontalnya ujang. Nuhun wah. Iya nu tilu suantana sami beda Bu. Jadi dalang mah ulah ngageblek, geda seueur suarana. Tina seurina we beda. Semar seurina kumaha? Cepot? Dawala? Ieu nu tilu geus beda. Selain nu tilu ya aya teu nu memeh ngomong seuri heula. Seueur Pak Ustad. Aya Satria, aya Rahwana, aya Ponggawa, aya Dorna di antawisna. Dorna kumaha Dorna? Tapami Dorna seurina teh suara irung sareng suara perut teknikna teh. Aya suara perut jeung suara irung digabung Dorna eta Mohon. kumaha? Aswada ma oge para Kurawa Citraksa, Citraksi Boma Wikata Wikata Jaya Jaya Wikata. Coba minta kumpul dina dangat ayeuna adalah. Ngan ieu mah rada eungap suarana teh Pak Ustad. Eungap sabab Dorna make teknik suara irung jeung perut. Lain imah sabab candahar ka dieu Pak Ustad jadi rada. Masuk ka panggung. Jol kode we. Panitia disiapkeun Dorna nah pangintennya eta. Irung jeung perut Dorna eta. Laras. Aya nu hese. Suara saha anu diulik na hese eta? Gatot kaca Pak Ustad. Nah Gatot Kaca. Wah, geuntem suara ageng eta mah Pak Ustad. Oh, gangsa. Gangsa eta mah. Kumaha cik Gatot Kaca? Tah, pami Gatot Kaca mah sok ngagerem heula siga maung ciri khasna teh. Tong jadi embe atuh. Coba Gatot Kaca ngobrol jeung Semar Cepot Dawala. Wa Semar Badran Laya Ih, jisim abdi nun aya pikir saeunaon juragan Anom. Cepot Abdi kulan. Dawala Semohon abdi agan. wayahna antar kaula kana gara Dwarwati nepangan wa Batara Kresna sabab layang jamu sekali musadat leungit aya nu ngiwa Cepot wayahna bawa ka dieu
Tuh, eta Gatot Tepuk Kaca tangan gagah, dong buat bosan. adalangnya. Gentem. Tapi ya punten, iya walaupun dalang sorana seueur, sora buta ge aya, ya. Tapi di atas sora-sora teh diangge, pami nuju ngawayang, da di bumi mah tara diangge. Dalang pernah teh di bumi kalepasan keur latihan sora Gatot Kaca ngobrol sareng sepuh ngangge sora Gatot Kaca gitu tah. Teu acan Pak Ustad. Ulahnya. Kabayang di bumi make suara Gatot Kaca mah keung sigananya Pak Ustad. Kumaha tah? mama minta duit cang jajan mama burukeun mama. Waduh, diusir abdi teh Pak Ustad. Tapi di Ustad ge sami. Sami Ustad, oke. Ustad di panggung Jojo Rewokan. Jadilah anak-anak yang soleh dengan melakukan 4 olahraga supaya badan sehat, olah rasio supaya pemikiran cermat, olah rasa supaya iman melekat, olah kinerja supaya produktivitas meningkat. Nuju ceramah gitu, tapi kapun bojo mah da ngobrol biasa we. Sim kuring ngaos Quran tadi dikiroatkeun Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi najan ngaos dikiroatkeun anggar ngobrol sareng pun bojo mah tara ngahiung. Pedah kori muka panto. Mama. Bapak hoyong kolak kok. Oh aya ehwan jang euy. Pun bojo qoriah di dapur ngajawab. Bapak afok lebok. Pami aya rumah tangga kitu candak ka rumah sakit jiwa.